Jadi pamere mah eueuh kekat nama. Naon sebabna? Tas aya sok eueuh deui. Sing inget Kang, lamun aya campur jeung eueuh eta lain aya, eueuh kekatna. Jadi datang pamere mah eueuh, nu tara eueuh mah nu mere. Jadi urang ulah hadir dina pamere tapi hadir di hadrat anu mere. Tah kitu. Engke di mana urang hadir di hadrat anu mere, aya jeung eueuh pamere teu jadi masalah. Nu penting selalu ditulungan ku Allah. Lamun urang cicing dina pamere poho ka Allah. Akhadnahu bagtatan. Cik Allah aing nyiksa bari kaget manehna. Asa mah fakir, dor teh fakir. Baheula zaman galunggung sok. Saanu nyangkarek fakir burit, isuk-isuk beunghar. Cilegur teh galunggung, fakir teh boga nanaon. Teu mikir saeutik-tik acan. Sabab cek manehna harta sakieu mau bayak 7 turunan cek. Tapi akhirnya teu boga nanaon, rowas ta. Ya Kang, lamun Allah mere nu bangsa dunia atau bangsa agama, arifin mah nganggapna teh eta nu dipasikeun ku Allah teh hakikatna eueuh. Matak datang pamere, tah ieu hakikatna eueuh langsung. Ari urang mah datang pamere ti Allah atoh we poho kana nekadkeun hakikatna eueuh. Nu mantap kapitnah ku pamere. Lantaran bunga ku sabab dibere poho kanu mere. Salah ngagunakeun pamere. Sabab poho kanu lamun ingat kanu mere. So, masalah ngagunakeun harta lamun urang nyaho harta ti Allah, sanu mere Allah. Ari Allah mere harta boga tujuan, ya murid. Ari kurang dipake ulin, teu digunakeun dina perkara anu alus ceuk Allah. Kira-kira lamun marifat mah era eta. Pas abdi ingat mama tara udud menta seuneuh ka mama. Lamun jelema hidang mah era teh kelantaran budak keneh teh era. Disebut hoda baulu sayatin menta deui besok. Decan kaharti. Jadi ari jalma teu marifat mah ka Allah teh buka ka era kan. Coba lamun marifat akang sanggup. Ya, sanggup minta duit keur meuli udud bari rek ngalamun. Sok sebutkeun. Ya Allah paparin artos ek meuli udud abdi teh keur udud rek ngalamun sanggup teh. Ngobrol ari menta mah juga nu heueuh pan. Keur bekal ibadah Gusti. Marukan Allah teh bodoh. Cek Allah aing nyaho sia teh ngoloh hungkul eta. Sia teh rek udud kita lamun geus loba duit mah aing ge nyaho. Ngalamun ongkon. Asa moal wani nya Kang. Minta duit keur doraka sanggup teh. Gusti abdi rek judi ieu teh. Minta duit. Mun naik marifat maka Allah boga ka era. Tah gitu. Matak dina bab menta dihanap. Gitu ihtilaf aya nu alus menta, aya nu teu menta. Lamun urang butuh cek sakaol alus menta. Sabab ad-du'a mukhul ibadah. Doa teh otakna ibadah, acina ibadah, doa teh. Cek sakaol mah alus teu menta. Naon sababna? Teu punta-penta mah pasrah ka Allah. Taslim ka Allah. Teu kudu menta. Allah ge apaleun urang butuh. Ya Allah butuh ya teh kudu ayeuna turuna. Aing ge nyaho cek Allah. Nganggap teh nyaho aing teh. Urang mah jiga bebeja ka bapanya. Eta teu marifat menta teh kitu teh. Itu mantak aya nu teu menta. Balas marifat ka Allah jadi teh yang menta. Aya. Mantak ihtilaf. Itu sabenerna mah lain masalah menta jeung teu menta. Da menta aya nu goreng, teu menta aya nu teu alus. Teu menta sia eta mah. Ngan teu alus. Ibadah tara, dikir tara, menta henteu.
Sabab naon teu yakin ka Allah. Ngedul. Aya yakin ngedul. Atawa ngangka koret, aing minta ti kamari teu dibere hanggeuklah minta ka Allah. Ya kan, nu teu minta teu puguh alus. Jadi disimpulkeun ku ahli tauhid mah makrifat ka Allah. Rek menta, rek teu menta, jalma makrifat mah bener. Lamun teu menta, katungkul ku dikir, poho menta ka Allah. Dikir hungkul. Alus tenan. Aya nu menta lidari ubudiyah. Tenan naon menta oge. Ya mah menta bari goreng sangka. Mentak tola buka minhu itihamun lahu. Anca ditanyakan si menta. Lain ulah menta. Menta ngan syarat ulah bari goreng sangka. Hiji. Menta menang ngan ulah hate bari poho ka Allah. Gitu. Menta lian Allah ka Allah menang. Ngan lain keur nyumponan kahayang nafsu tapi keur ditasurupkeun di jalan tak gitu. Menta duit ka Allah senang, duit keur ngurus agama. Rek tanggung jawab ka madrasah, ka masjid. Nempo batur rek ibadah. Biayana kurang, tambahan. Mun agama merlukeun harta sanggup mere keur ngurus agama. Teu naon. Malah mah menta lain ka Allah menang jeung mentana perkara anu bangsa dunia menang. Ngan syarat hiji leuwih ti heula hate menta ka Allah. Lain ulah menta ka makhluk ka bapa ge ulah keun asa diberena we. Teu naon menta. Bapak boga gusuran, Pak, menta keur meuli motor ya teh. Ari bogaeun mah teu naon, ulang menta ngan leuwih ti heula menta ka Allah. Ya Allah teh rek ngersakeun mere moal ya ti Bapak. Ari Pak menta, boro-boro keur sia aing ge kurang keneh. Ulah keheul, ciri menta nu geus ti heula ka Allah mun teu mere nu dipenta tong keheul. Urang sok keheul tah da? Teuing ka aing Bapak duit loba teu mere. Ciri teu ti heula menta ka Allah. Matak jalma nu menta ka Allah sarta menta lain perkara nu ta'alluq jeung Allah eta ciri eta hiji tanda bahwa eta jalma jauh ti Allah. Ah gitu. Ulah menta kalian Allah. Sok teu naon ngan ti heula menta ka Allah. Lamun lain Allah nu dipentana lain perkara bangsa muka sapah, bangsa salat gitunya. Bangsa naon? Bangsa dunya teu naon. Ngan ta'alukeun jeung Allah. Dunya anu keur bekel ibadah ka Allah. Jadi hakikatna Allah. Dunya anu dipenta tapi tujuanna Allah. Menta ka makhluk geus leuwih ti heula ka Allah. Nu matak dina keur menta ka makhluk ngabanungan irodah Allah. Jol teh teu mere ku Allah teu dihayangkeun mere. Sanajan boga. Itu nu matak haram toma teh. Toma mah haram. Ayeuna ngarep-ngarep pamere ti makhluk haram. Tapi lamun ka Allah mah roja menang ganjaran. Matak lamun aya toma, aduh aing hayang dibere euy ku Bapak pada boga gusuran. Langsungkeun ka Allah, lain ka Bapak, ka Allah. Muga-muga Allah ngersakeun Bapak hayangan mere ka urang. Ka Allah eta mah. Jadi roja, ari roja mah diganyar ku Allah. Toma mah disiksa haram hukumna. Naon sebabna toma haram? Sabab toma timbulna tina hate musyrik. Boga tekad bahwa makhluk bisa mere manfaat. Matak hayang ngarep-ngarep manfaat ti makhluk. Kadanya eta teh karasa kurang keur musyrik kitu. Tar di istighfaran lamun tas kitu pikiran urang. Asa teu dosa. Torjol Bapak datang tarik mere duit ka. Nganggap Bapak teh bisa mere man. Ulah. Bapak marek mere kumaha Allah ngersakeun hayangan mere-mere. Itu teh hayangan mere teu mere.
Lamun urang keul ka bapa pedah teu mere dipikir-pikir mah keul ka Allah bongan teu ngahayangkeun mere ka bapa. So lamun disebutkeun keul ka Allah sanggup teu? Teu sanggup. Manta Kang lain masalah menta teu menta nu penting mah kudu makrifat ka Allah. Tak kitu kan. Makrifat ka Allah mah menta moal salah. Teu menta moal salah. Zikir mah rek tarik rek meusan ge asal makrifat. Ulah kieu alus mana tarik jeung meusan. Ari meusan teh eling. Dikirna hate ngan hate teu patri eling ka Allah, da teu alus meusan oge. Ya makrifat nu penting maka tarik. Tapi bari mah geuning ditarikeun kawasan nu torek Allah lain. Eta mah keur ngadidik santri, Bang. Di situ bisaeun tarik mentak ajengan sok berjamaah. Meneh babacaan teh padahal mah wiridan teu kudu bareng. Teu kudu ditarikeun teu kudu, tapi da keur ngadidik mah beda deui kan. Tarik ge asal bari makrifat, eueuh ria, eueuh ujub. Mana maneh dikir di sapikeran hayang kadenge ku batur, tah eta beda deui eta mah. Jadi teu makrifat disebutna nu kitu. Jadi kumaha makom sabarna Kang. Mun diajar mah zikir teh alus tarik. Tarik teh lain gogorowokan kadenge ku sorangan Kang. Ngarah bisi salah ngucapkeun lapan teh bener, ge salah dibenerkeun. Pan ari mameusan mah kadang-kadang teu puguh pan nya babacaan teh. Mahorij teh teu paruguh. Sabab ari jalma nu dikir diajar mah berkahna tina ngucapkeun lapan dikir. Dari hate mah encan ngadoa ka Allah. Keur dikir ge poho ka Allah. Lisanna hungkul nu dikir. Mata ku ngucapkeun meunang berkah. Asal ikhlas. Ari anu geus kalindih ku makrifat mah Kang teu kudu diucapkeun. Tak batur, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tungkul. Ah eta geus kalindih ku makrifat hatena. Mun diucapkeun ge kalah ngaganggu. Karena konsentrasi hati makrifat ka Allah. Mata kelaun. Nah, iya nu diajar laun teh lamun naik Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngeluk sare kan itu. Ya, ari teu kalindih ku makrifat mah sare ngeluk sare. So. Jadi eta mah tergantung makom diri urang kudu paham. Nah gitu. Kan kade ulah salah ngaku da arifin ge tara tarik aing rek meusan. Pugu urang masare batur mah wusul, majdub cicing teh batur. Ari ieu mah sare, beda nu sare jeung nu majdub. Tah kitu Kak. Jadi kade ulah gagayaan. Ari makom mahjubin, ari belaga arifin. Dikir meusan rutan batur. Pugu makom mubtadiin. Sing bener subhanallah nyebutna. Subhanallah teu pugu. Batur mah subhanallah ge lamun ge bahasana teu bener. Da poalna tina diri teh nyaho salahna nyebut ge. Da hate nama geus dina makna subhanallah tajalli ka Allah. Maha suci Allah teh geus kasaksi lain beja unggul. Tak itu Kang beda natenya. Nu matak inget cek ajengan daya ti parakan cicing mah di mana we ngan ulah sok geureuhan. Geureuhan teh eta batur teh keur jeung urang salah. Ajengan wiridan laun. Wah laun teuing wiridan teh. Alus kena tarik ulah sok nyalakeun batur makomna beda. So urang ari makom can nepi kana wasilin ari ngadoa ringkas ngedul eta mah kan. Ulah ringkas teh anu biasa we anu sawajarna. Ulah nurutan mama, amin, ngos. Da beda deui mah.